Bab ke-30 nomor 217 sampai 240. Wahid Isnani Salasa. Hei ujang anjeun sing sopan payuna nu mapatahan dagu ruteh capek pisan dina ngurus araranjeun rejeng beresan akhlakna ku ilmu nu katampana akeun salamina nasehat nu ti guruna daku ilmu diamalkeun guru manehna lunaseun anjeun tangtu didoakeun dunya rejeng akhiratna mun anjeun atos ngamalkeun kana ilmu nu katampa bapa ge gede harepan anjeun rek jadi solihin guru kudu dihormatna alah manan ka ibuna anjeun dijajabkeunana ana jalan bagjana salik payeun guru mah sopan jeung ramah tamah sasaurang sing merenah tong sok megatkeun kalimah mun anjeun bade naroskeun ilmu tawa masalahan tinggal heula guru anjeun bilih nuju ka pamengan carana teh ngacung heula eta didikan sakola nembe anjeun pami atos ditarosna mi guru tos ngawalon anjeun ulah sok maksakeun nembongkeun pendapat sejet da kitu laku teu sopan mun anjeun hayang micinta ka guru anu satia belajar masing tekuna ulah sok along ambolna hadir ulah kapayunan ku guru nu mapatahan kana tempat pendidikan kitu laku saban dinten oge ulah sok malesna atawa luas leosna ka guru teu bebejana guru dianggap tunggulna lamun aya kepentingan anjeun rek indit-inditan pek wawartos masing sopan indit lamun diwidian lamun guru teu widina anjeun ulah sok maksana pa guru teu ngaduana anjeun moal manfaatna di mana waktos tos pare anjeun ulah sok talangke asup ka tempat harese waktuna dilae-lae anjeun kudu mikarempat asupna ka panderian ulah kalah celik pisan enggal anjeun teh unjukan ku alesan anu tepat nu asup kana pendapat ku ilmu jeung filsafat anjeun ulah sok hianat mun anjeun tinggaleun anak guragi rukeun ngusulna ka batur anu ngirina anjeun sing lari hafalna gumati keur kabasehan buku rejeng para botak mun guru teh miwarangan ka
laporna sok bebejang ka bapana bapa miluna keheula